Fenomenal janda pirang kawin kaduda. Contoh si duda kawin ka janda pirang. Memeh ayeuna kawin ieu duda ngabogaan budak alias budak bawaan. Dua, kahiji ngaranna Agus, kadua ngaranna Icih. Nya kitu deui janda pirang. Memeh kawin kaduda ieu si janda pirang ngabogaan budak hiji ngaranna Imas. Otomatis ieu Imas teh budak bawaan janda pirang. Teu kungsi lila kawin weh duda ka janda pirang. Boga budak dua siki. Saha ngaranna? Kahiji Abas, kadua Kokom. Nah, kadua. Nalika di mana-mana ayeuna maot ieu si duda maot, maka gubrag harta warisanna teh hiji ka Agus jeung Icih anu jadi budakna, kaduana Abas jeung Kokom. Jadi ieu Agus, Icih, Abas jeung Kokom ieu kabagean warisan ti duda teh bapakna teh. Kumaha lamun ayeuna Imas anak janda pirang alias budak kere, budak bawaan, hampura ieu Imas mah moal kabagean harta warisan sabab anakna kalebetkeun kana anak kere. Nya kitu deui di mana-mana ayeuna janda pirang maot. Janda pirang maot ieu harta warisanana anu bakal meunang kahiji Imas, kadua Abas jeung Kokom. Jadi ieu Agus jeung Icih budak tere janda pirang moal meunang harta warisan sabab anakna kalebetkeun anakna anak tere. Gitu panginten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.